geus saeutik ayeuna kolot-kolot nu ngabingbing anakna supaya teu musyrik ka Gusti Allah. Ujang bade ka mana? Apa abi bade ka Jakarta, abi bade usaha dina naon Ujang? Dina daging. Kayak budak teh ieu teh modal jual daging nah ieu teh menta ti lemur teh 5 juta. Tapi ieu teh budak teh batina teh sok leuwih ti 20 juta kayak teu kaharti. Kolot kudu bisa tanda tanya memperhatikan bisnis daging nu sapertikeun kumaha anu keur dipigawe kudu jadi anakna. Ieu teh jelema teh bisnis mah kana jualan senal di pasar, jarang nu meuli, tapi mobil setahun kabeli. Tapi motor 2 poe kabeli. Tapi imah setahun kajian. Bapak teh kudu bisa ningali usaha anak kok sapertikeun kieu, ada apa ini? Barudak kadia kumpul. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kade euy bisi maraneh teh arusaha heg lumpat ka dukun, bisi menta jimat poma euy la tusyrik billah. Ulah musyrik Ujang ka Gusti Allah. Eta nu dilakukeun ku Luqmanul Hakim kanu janten putrana, Pak. Anakna kahiji teu iman, kadua teu iman, katilu ka iman. Tapi Luqmanul Hakim terus dipanggil budak teh ka dieu jang ya bunayya la tusyrik billah. Terus sampai kapan? Dugikeun ka anakna iman ka Gusti Allah. Hebat teh Luqmanul Hakim. Kumaha di urang? Ujang? Eta teh geuningan cincin teh manis sae teh. Oh, ieu mah pamerah delima, Pak. Ada 5. Di mana Ujang kaungan het? Di Gunung Kawi, Pak ya teh. Nah, di Gunung Kawi. Atuh Pak, kolotna teh kudu apa? Bapak hayang mobil? Kan tenan atuh di Pasihan mah atuh. Nya Pak, kayak urang meuli. Budak teu nanaon ukur nganelkeun batu merah delima bisa meuli mobil keur kolot. Sekolotna alhamdulillah Gusti. Terharu Ujang teh teu nyangka baheula mah tukang mabok. Ujang teh baheula mah tukang ngodok isi erok. Ayeuna bisa meuli mobil keur bapak. Ujang teh jelema soleh. Lain eta nu soleh teh bahlul. Geus katingali budak sujud ka Allah encan. Geus katingali budak mawa sarung ka masjid make kopiah make koko sujud di hadapan Gusti Allah. Geus katingali encan. Iya kekarek mawa mobil balik di kota mawa merah delima teu katingali salatna datang ka kolot mere bako cek kolotna anak anu soleh lain eta jelema anu soleh teh barudak kahar